أمورنا وأن يسرنا في الدنيا والآخرة وأن يحسن مقاصدنا برحمتك وعلى كل شيء قدير ارزقنا ولدا صالحا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا Laksanakan kegiatan dari awal hingga akhir. Ala hadinya wa ala kulli sholihan wa ila hadirin nabi mustafa rasulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Adam, putra dari Bapak Ustadz Ayub Ghazali dan Ibu Marfuah, kepada Ananda Adam dipersilakan. Rekaman musik Sampurasun kanu ngaringi Nedawidi kanu lalinggi Sejang haring kali asing hagang sarak kasmaran Kentri mirik nusumping Kemprang mapak nu datang Mapak nu bade paturai tineng dina dineka budaya Sunda. Maju, mundur, 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 kanan, 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 kiri, 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 jaipo, jaipo, teman ini kencang, kencang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Nuhun kasadayana, utamina ka pangresa kepala sekolah, sinareng rengrengan dewan guru, anu parantos mepuhuan ieu acara. Atuh teu hilap ka pangresa dewan sakola, sinareng sadaya wali murid anu parantos ngarojongna. Atuh nuhun kasadayana. Mugi wae urang sadayana ku Allah dipaparin kasalamatan, dipaparin rahmat, sinan dipaparin kaberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mangga lajengkeun neng sok gelis lajengkeun. Sapun kanu maha agung kagungan pun payakun jelat ngadeg sakur kersa kumular sakersa sakawasana di langit pating karadip di bumi pating kumelik nuluhung dugika mati. Puji syukur kan maha agung ayatna alhamdulillah. Doa raja segala doa medalna ka Gusti Allah. Dina ati anu ning dina dada anu rumasa, dina hati anu masket dina iman dina Islam Nabi Muhammad nu jadi panutan kita.
ngeunah nama teh tapi aya nu poho deui naonnya nu poho teh iket aya kampek aya carana oge kumpik jeung eusi-eusina aya teh naonnya oh si ambu ka mana atuh si ambu ieu teh nya ambu
Aduh, si yang bebet teh ka mana ya yang bebet? Ambu, ambu. Aja. Apa? Alah aja. Suara dia. Aja. Sebagai ambu, Raya Aprilia Kusuma, putra Bapak Wijaya Kusuma dan Ibu Rismawati. Iya. Kamana wae ari ambu teh? Oke, ambu teh sibuk jeung sibuk we ku pagawean. Ieu teh karek beres disihan. Geus lah, ulah nguruskeun pagawean wae ayeuna mah. Mendingan baturan aki di dieu ambu. Aya naon kitu Abah? Tuh, tempo ka hareup, manis sakitu ramena. Tuh, aya bapak-bapak anu garinding, ibu-ibuna garelis, malahan cek beja mah teu saeutik poe ayeuna teh aya ibu-ibu anu ti subuh dangdana indit ka salon, sangkan katepuna supaya leuwih geulis cenah. Atuh lamun kitu mah, ambu oge hayang dangdang di sablon Abah. Lain di sablon, tapi di salon. Oh, ari sugan teh di sablon, orang di salon. Atuh di salon ambu, ieu ambu. Lamun ambu dangdan di salon, gete bibir ambu jadi beureum ambu cuy, lantaran make shadow. Terus luhureun panon make lipstik, ditambah make bulu mata supaya cureuleun. Wah, kabayang lamun ambu seperti kitu, boh aki oge moal tergoda sama cewek-cewek yang lain. Ah, gerahun. Ari ngaranna lalaki mah mata keranjang, tetep bakal kagoda wae. Geus lah, ulah cacahan wae. Ayeuna mah urang terus ke di acara ambu. Tapi aki mah hayang ngibing heula jeung ambu. Kumaha satuju? Oke, siapa takut? Mamang lengser, mamang lengser. Mamang lengser, mamang lengser. Lempang nara rampayakan. Mamang lengser, mamang lengser. Bapak paturaina. Mamang lengser, mamang lengser. Bapak paturaina. Mamang lengser, mamang lengser. Lempang dari begonjakan. Mamang lengser, mamang lengser. Lempang nara rampayakan. Mamang lengser, mamang lengser. Bapak nu paturaina. Mamang lengser, mamang lengser. Bapak nu paturaina. Ya, para wargi keturunan kita dayang daya. Putri nu aya di karaton kampung Manapun Kemang. Putri anu aya di istri Alunawar. Sana itu para wargi. Mangga ditepangkeun ibu cucu. Mangga dikenalkeun saha-saha wae. Kanggo dayang-dayang Zaskia Maulida, putri Bapak Yunus dan Ibu Sri Mulyani. Naila Ar-Rahma, putri Bapak Samsul dan Ibu Maria. Rifadatul Aisyah Nurmalasari, putri Bapak Tirta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. dijunjungkeun sababaha darajat dikeun jalma-jalma anu ariman tur anu ngabogaan ilmu sok anaking hidup ayeuna sungkem anu janten ibu bapa guru singkade hidup pasti pasien ilmu teh sareatna nyaeta ku ibu bapa guru dina sok sungkem nyukeun dihapunten oge nyukeun pidoana sok anakna sungkem. Duh, ibu, sinarong bapak guru, kapunten abdi, penempuan singkos abdi diapi, jari, diuruk rupi-rupi ilmu. Ente anu ngawadia, ngedugi kareng senang. Aduh, tirangtos salah niata. Abdi sadaya sehari ngamal kalapatan. Semilantar hal-hal anu ngaringkatkeun panggalih ibu uang bapak guru sadaya. Kumargi kitu abdi sadaya dihapunten lahir sinareng bati. Ibu, bapak, saya mutiara anu tiasa didugikeun. Saya tawi soca anu tiasa disangkakeun. Nu saukur lisan anu tiasa ngedang. Kecap hatur nuhun kana sagala kasayang ibu kiwul bapak guru sadayana. Ibu, bapak, ayeuna abdi nyukeun pangjurung ti ibu kiwal bapak kalayan pangdoa anu dipundhut. Mugi ilakan abdi sadaya digampilkeun kangge milari ilmu anu maslahat pikeun di dunia tur di akhirat. Duh, ibu, sinareng bapak guru, sekali deui abdi menjadi kepunten. Kepunten ibu, kepunten bapak. Anak ini sakumaha anu dicantakeun ku hidup dieu kumaha kahati pisan anak ini memang sakumaha hidup anu jadi anak teh tadi hampurakeun jadi kolot ayeuna ku bapa sareng ku ibu dihampura pisan teh kolot naon ngaranna anu teu hampurakeun jadi anak ini anu dipikadeui anu ditanyaan sanajan bapak sareng ibu guru di dieu sadayana ngarasa berat di tengah lepas kenang
tapi hidup ayeuna geus curug kana waktu geus nenggang kana mangsana. Hidup geus lulus tanda ning hidup kudu ninggalkeun ieu sakola. Peraha anaki jung gera indit gera miang gera lumaku gera teangan kemuliaan anu dipirido ku pangeran. Anaki jimat awaki satu tasna hidup to abu ilmi ieu sakola. Bapa mihampe eta sakala rupa ilmu nu geus dititipan ku hidup pek gera baktikeun ka negeri gera amalkeun ka sasama. Insya Allah hidup bakal dipiserak pusat kumna balaren. Anaki pileuleyan anaki sapunya retokat simpai ayeuna urang paturan mugi urang bisa patepung deui. Sok anak geus Muhammad Lutfi sinareng Sabita nasib Yusri ayeuna cengkat hidup terasungkem karujanten sapu hidup sok sungkem sing kade aya bebasan ti kurang Sunda ulah munjung ka gunung ulah muja ka sagara tapi munjung mah kudu ka indung nya muja kudu ka bapa nya ka ti sorangan sok nyungkeun dihapunten oge kedah nganuhunkeun hidup di sakolahna hidup di biayaan kudu janten ibu rama sok hapunten nyungkeun dihapunten ka janten ibu Ramarita sok anak ini oge nyungkeun doana supaya hidup bisa teruskeun sakola bisa nyanget ilmu anu langkung luhur anak ini. Mudah-mudahan keng ilmu anu manfaat anu maslahat bikin di dunia oge di akhirat. Sok anak yang cekat ayeuna hidup sok atas cekat geus geura susut eta cuk mata saya sok cari sok geura susut mangga sok cari deui. Para bapak oge para wali kanggo saradina nyaeta biar harap pangjaga di pihak sekolah sejak bade masrahkeun urang kali kelas kita anu bade ngantuntut